lagi. Ngalajengkeun kana hadis anu mana nu diriwayatkeun ku Syekh Imam Abu Les As-Samarqandi, nu mana ujung hadis diriwayatkeunana ku Syekh Imam Abi Dzar. Syekh Imam Abi Dzar Al-Ghifari, nu mana riwayat hadis ayat 2 masih komentar tina perkawis urusan sedekah, urusan sedekah, nu mana kaayaan kafadilahan, kautamaan anu aya dina bab sedekah. Nu mana kaayaan hadis Rasul dina bab sedekah kami telepat upami dina Tanqihul Qaul aya 10 hadis dina bab sedekah nu ngadompleng kana perkawis fadilah sedekah. Keutamaan sedekah ngalah kauntungan dina pagawean sedekah salian ti ibadah nu sejenna. Nu mana kaayaan hadis anu senesna nu pidau wadu piropi riwayat Bukhari dicarioskeun dina riwayat hadis anu sejen. Maksud riwayat hadis anu sejen lapat hadis nu dipigaduh ku Syekh Imam Abi Dzar, tapi kaayaan anu nanti hadis lain dina sapari nu pidawuna haddatsana Muhammad Ibnul Fadli. Anu tipayun pan sanesnya upami anu tipayun Muhammad Ibnu Ja'far, tipayun Ibrahim bin Yusuf aya di dieu mah pertama Syekh Muhammad bin Fadli. Janten dibalikkeun nya. Ieu Muhammad Ibnu Ja'far janten kasabaraha hiji tarawih hadisna di dieu. Upami nu tipayun Muhammad Ibnu Ja'far tipayun janten rawi hadisna. Upami dina riwayat anu ieu mah pangpayunan nguping gitu. Kana hadis anu dina urusan fadilah nyatana riwayat hadis nu sunes itu Syekh Imam Muhammad bin Fadli. Tapi riwayat hadis anu sunesnya, pami riwayat hadis anu diriwayatkeun ku Syekh Imam Ibnu Ja'far awal, pan itu riwayat hadisna benten. Dina hati lapan hadisna benten. Lajeng kaayaan haddatsana Ibrahim, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, nampi hadis nu mana kaayaan kami dawuhan Syekh Imam Ibnu Ja'far nampi hadis di Syekh Imam Ibrahim bin Yusuf. Syekh Imam Ibrahim bin Yusuf nampi hadis di Yazid ibnu Zurai. Syekh Imam Yazid bin Zurai nampi hadis di Hisam ad-Dastiwai. Syekh Imam Ibnu Hisam ad-Dastiwai nampi hadis di Imam Qatadah. Syekh Imam Qatadah nampi hadis di Khalil bin Abdullah al-Asri. Khalil bin Abdullah al-Asri nampi hadis di Syekh Imam Abi Darda. Imam Abi Darda lebetna kana Sunan Sitah. Sunan Sitah teh aya sunan anu genep ya. Dina saperna Syekh Imam Abi Darda, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Syekh Imam Tirmidzi. Nah itu lebet kana Sunan Sitah. Nu mana riwayat hadis anu sahih, marfu, mursal itu lebetkeun kana riwayat hadis anu diriwayatkeun ku Syekh Imam Abi Darda. Margi ti kitu Syekh Imam Abi Darda dilebetkeun kana golongan Sunan Sitah. Ahli hadis anu kagolongkeun kana genep. Lebet karena a'immatul ahadits kalian Syekh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail namina itu. Ieu kaayaan pidawuna an nu pidau Kanjeng Rasulillah anu diriwayatkeun hadis na ku Syekh Imam Abi Darda, riwayat hadis anu ngariwayatkeun ti dipuna seueur pertos Muhammad Ibnu Fadli, Muhammad bin Ja'far, Ibrahim bin Yusuf, Yazid bin Zurai, Hisam ad-Dastiwai, Khalil bin Abdullah al-Asri. Nu pidauna kieu. Anan nabiyya sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Kanjeng Nabi ngadawuh. Pidauna kieu, ma qala as-samsu inda waqta bijan bataiha malakan. Yunadiyani wa innahuma yusmi'ani ahlal ardi illa saqalain. Dauhan Kanjeng Rasul moal sapati-pati panon poe dibijilkeun ku Gusti Allah di belah wetan. Setiap poe Allah nu Maha Kawasa ngabijilkeun panon poe di belah wetan. Lajeng kaayaan panon poe surupna ka belah kulon. Nu padahal kaayaan panon poe teu pernah surup. Panon poe mah nguriling
wasyamsu tajri di mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil. Wasyamsu tajri di mustaqarrin laha, itu kaayaan panon poe berjalan dina porosna khatul istiwa lebetna. Dimana kaayaan astronom menyebutna garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa pan aya tilu dipelengkungkeun aya jaibu tamam awal, aya jaibu tamam sani, aya bu'dul kutur, garis-garis langit. Aya upami dina astronoma bujur timur lintang selatan gitu kan. Jaibu tamam awal itu benda-benda langit. Nu mana kaayaan Imam Ibnu Khayyat ngayakinkeunana di mana keun guru syamsi wa huwa awwalu waqtil maghrib gitu kan. Dimanakeun surupna panon poe eta teh mimiti datangna waktu maghrib. Nu padahal surup sote ti urang. Cobalah lamun di belah kulon geus surup can aya panon poe. Can kene belah ditu mah baik tanyakeun ka urang Mekah ayeuna telepon. Di Mekah mah ayeuna paling karek jam 4 asar. Pan di urang mah geus jam 7 gitu kan. Nah, cobalah tanyakeun ka urang kulon di Mekah. Meureun karek duhur mah gitu. Cobalah ayeuna tanyakeun ka urang wetan. Geus caan san di wetan. Meureun ayeuna geus jam 12 peuting mah gitu. Itu selalu wasyamsu tajri matakan alam dunia teu eureun-eureun. Dipinuhan ku kalimatul musyarrafah la ilaha illallah. Naon sabab setiap selisih waktu jam didinya ayana azan. Muadzin anu ngabejaan salat dina setiap waktu. Ayeuna diurang adzan maghrib di ditu mah geus waktu isya datang belah wetan. Waktu wetan di geus belah subuh. Waktu wetan di geus belah zuhur. Belah kulon karek maghrib langsung disambut ku isya, sambut deui ku subuh terus. Tapi kani 5 waktu na kaayaan alam dunia teureun-eureun dipinuhan ku kalimatul musyarrafah lafaz la ilaha illallah. Itu kaayaan anu mana tina sapari Imam Ibnu Khayyat min awal tulu'il fajri sidqi wa huwa awal waktu subuh. Itu waktu subuh datang gitu kan. Terus suruh panon poe kabelah kulon waktu maghrib datang gitu. Nah beda upami kaayaan itu waktu itu udah moal nyaho nya lamun kaayaan urang teu apa karena naon dina sapali ilmu bayang-bayang gitu nya. Upami dina sapina ning dilupuli sayin nya. Dilupuli sayin. Bahkan geuning dina sapina mah waktu asar teh tempo we cara panon poe jeung kalangkang. Lamun kaayaan kalangkang geus condong ka belah wetan wajada polilan anu boga leuwih panjang kalangkang leuwih panjang tinu bogana. Mangketa geus datang waktu asal itu nanya eta. Keur urang mah teu capek-capek nempo panon poe bisi keur waktu usum hujan. Geus dipatieunkeun jam, entong sok naon cenah jam, nang nyeun jelema, tingali panon poe kumaha lamun keur ceudeung. Nah itu. Kan mangke diboga waktu lah. Ngan waktu aya waktu zawaliyah, ning aya waktu waktu zawaliyah ya waktu anu berubah setiap 15 sekali. Upami waktu akhir disebutnya waktu gereja. Bahwa duhurnya ya teh setengah 12 nih ya nah. Itu waktu TV disebutnya nih waktu radio. Waktu zawaliyah waktu setiap 15 sekali ditimbang panon poena robah. Terus ayeuna waktu maghrib geus mulai naik jam 6 langkung semenit. Kan waktuna can diomekeun. Ayeuna masih kena kurang kene semenit waktu maghrib teh. Padahal teh upami dina waktu ayeuna tanggal Agustus langkung, waktu maghrib teh terus jam 6 langkung semenit upami teh. Jadi rada kenor lah 4 menitan. Ya, selisih 4 menit mah dihampura meureun. Itu rada kenor jamnya selisih 4 menitan. Upami zawaliyah eta. Itu kaayaan anu mana waktu maghrib sok seueur ieu punten-punten tapi nanya jadi ngometer waktu. Ieu soalna kieu. Upami kaayaan ninggal zaman Kangjeng Rasul kapungkur teu aya jam. Rasul ningali waktu. Nah teh ku sabab ayana panon poe. Mata kunaon dina kitab-kitab anu mana sok ilmu falakiyah teu aya jam. Cuman kaayaan Syekh Imam Ibnu Khayyat ngadamel jam. Nah, itu pertama jam anu ngatur tepikeun ka aya sekon, aya detik, aya darjah, aya jam. Itu Syekh Imam Ibnu Khayyat supados ngagampilkeun ka jalma-jalma anu teu apal cenah kitu.
Jadi teu kudu nempo panon poe nempo we jam gitu. Pang-pangna bisi kedina waktu usum hujan. Waktu usum hujan urang rek buka magrib ieu teh geus poe. Magrib encannya didengit-dengit da eueuh nu adan, eueuh batung. Magrib meureun. Nah, da roe urang teh buka kusabab gede keyakinan yen waktu eta teh geus magrib karena ijtihad hate yakin. Keyakinan al yakin la yuzalu bisa kurang yakin mau bisa didengitkeun ku kamangmangan yakin geus magrib tamah lapar ongkoh di beureun dahar we pok dahar geus balak kecrakan geus beakna naon pas keur udud panon dihujaneun eueuh panon poe datang ieu teh jam sabaraha pincaan kene pertanyaanna itu puasa batal henteu gitu. Kita ngumpul, betul kan ini dengan pojangan. Itu pertanyaannya puasa batal ente, itu eta. Tuh gini dina kitab biana nih ya anak tutorial. Dina sapi lagi asaya nya. Asaya pabayana geuning pas jelas pertela encan waktu maghrib gitu nih anak. Nah, itu teh anu mana kaayaan tina sapali akeun bae temedang geus nyarah orang dina hate masing-masing. Kudu dijelaskeunnya eta mung saya jawabanana oh nyaho cenah urang oge. Itu kaayaan anu mana geuning sok aya kieu deui. Upami kaayaan tina sapali waktu maghrib upami dauhan mazhab Imam Syafi'i kaul jadid, mazhab Imam Syafi'i kaul qadim. Itu kaayaan waktu maghrib aya nu sakedeung kedeungna. Upami kaul qadim waktu maghrib sakedeung. Beak dipakai wudhu, dipakai salat sunat qobliyah, dipakai salat maghrib, mangka beaklah waktu maghrib gitu. Maka sok aya kaayaan sakelompok kaum jamaah anu entos netepan maghrib sok langsung badiah namanya wiridan. Itu tesawios mangga berarti gaduh keyakinan itu waktu maghrib entos tereh seet bisi teka bagian ba'diyah dina waktu maghrib ngan beakna waktu maghrib belum tentu datang waktu isya gitu ya beakna waktu maghrib belum tentu datang waktu isya nah sababna waktu isya dawuhan Kangjeng Rasul guru syafaqil ahmar wa tulu'i syafaqil al yadi beak suruh mega beureum datang mega bodas jadi aya beak tapi belum tentu datang seperti kaul jadid kaul qadim Imam Syafi'i beak waktu maghrib dipakai wudu dipakai qobliyah dipakai salat maghrib 3 rakaat tapi belum tentu datangnya waktu isya dina hati ulah langsung ka salat maghrib uluk salam jadi usolli fardhu isya'i gitu nah dasabab belum tentu datang waktu isya da waktu isya ku Imam Ibnu Qayyim tos ditantukeun atas dasar fatwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kaya upami kaul jadidna Imam Syafi'i waktu maghrib lega kira-kira bangsa ayah sajaman lah nah geninganan da beakna waktu maghrib mah dina nalika beak datangna waktu isya datang waktu isya anu mana kaayaan fatwa Rasul guru syafaqil ahmar wa tulu'i syafaqil abyad wa huwa awal waktu isya berarti datang waktu isya beak waktu maghrib kira-kira ayah sajamannya aina jam genap isya jam 7 lebih 5 menit lah kira-kira berarti sajam lah ya waktu maghrib berarti lamun keayaan kita sholat maghrib wiridan hula namanya badiah aya kene bahkan setengah 7 ge sholat maghrib menang kene setengah 7 sholat maghrib kene aina jam 7 kurang saparapat sholat maghrib nyamana dan malaikat rokib nuliskeun ge bari nginjir bangunna teh. Kami nuliskeun itu. Nah kan artinya akhir teuing nya. Akhir teuing matakan anu mana geuning akhir waktu mah salat teh hampuraeun Allah gitu. Nya jelema hampuraeun teh pas kumaha. Nah ieu kaayaan cek Rasul muasapati-pati Gusti Allah ngabijilkeun panon poe di tempat anu geus ngalaman peuting. Kawas daerah urang illa bu'itha bijan bataiha terkecuali Allah nu maha kawasa ngutus
antara kanan kiri na itu panon poe malakani dua malaikat. Yunadiani itu malaikat ngagerowok dua nana. Wa inna ma huma yusmi'an geroanana itu malaikat tepikeun ka kuping supaya keayaan kadengieun cek malaikat saha ahlal ardi golongan-golongan orang anu aya di bumi ngadenge kabeh kana geroanana eta dua malaikat ila sakolain terkecuali manusia jeung jin. Nah torek cuma torek matakan sekalipun cek malaikat ayyuhan nas hallumu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kafura. Ada ini anggar ngan urang ngadenge pisahan ngadenge na ti Kangjeng Rasul nu hadisna diriwayatkeun ku para alim ulama ahli hadis ngan anggar lamun dibere torek ku Allah Maha Kawasa moal ngadenge. Cenah ngadenge waduh. Lamun bener-bener ngadenge bakal rekhateun fil qalbi taqfadil inam. Bakal harkat hate sekaligus hayang sedekah disukan teh. Kira-kira lamun kaayaan urang begitu ngadenge pangundang malaikat dibejaan ku Kangjeng Rasul. Isukan ngalaket teh moal hate hayang sedekah. Tinggal kumaha isukannya cenah gitu. Nah itu matakan keayaan ilah tak lain gitu. Kok ngadeng tapi itu lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Udah mampu nguping isukan kumaha encan nerean gitu. Nah can bisa karena Allah nah. Ada cenah teu karena Allah mah jadi pokok-pokok acan. Matakan can bisa karena Allah. Nah, bisi isukan aya anu menta, duh punten. Teu acan gaduh. Ngabohong teu kira-kira. Gitu kan ya. Sok aya kitu dinana, duh punten ieu mah acan gaduh, ngabohong teu. Cenah ngabohong we lah, tumarima urang ngabohong. Ngan rek ditaarudkeun we rek dijilegkeun we ku urang teu aya jang anjeun aya ge jang anak jeung pamajikan ngabohong teu. Tuh aduh maka punten acan aya jang maneh mah gitu. Aya ge jang anak jeung pamajikan geus kitu. Jang maneh mah sunat anak pamajikan mah wajib. Eta mah alasan koret meureun gitu. Lain koret tak kitu geus kitu ilahana mah dina bab nafaqah. Dina bab nafaqah sedekah ka batur sunat ka anak pamajikan mah hukumna wajib. Mata punten pamajikan abdi bisi ngamprek. Gitu. Tasa gitu. Itu mah hukumna wajib ka anak pamajikan. Ngan leuwih alus deui salian tina nafaqah anak pamajikan aya fudul min mali aya leuwih tina harta sesana nafaqah alus disodakohkeun gitu. Supaya terlebih kana tulul amal. Kamu komentar tulul amal, urang mah da tulul amal kabeh. Itu keayaan anu mana sakolain pangundang dua malaikat nu mana gagar gigir panon poe atas putusan Allah nu Maha Kawasa ngagero ngan ku manusia jeung jin teu kadengeueun. Pertanyaanana ali Rasul pan Rasul ge manusia berarti Rasul teu ngadengeueun punten Rasul basarun tapi wale sakal basari. Rasul itu sifat basariah tapi itu seperti manusia biasa. Matakan keayaan Rasul mah manusia tapi itu seperti orang. Basarun wale sakal basar. Nah hadirin make kitu pan Rasul mah khalqun min khalqillahi khalaqallahu ta'ala min nuri. Rasul mah didamel tina cahaya. Rasul diadpis kamuliaan anak Gusti Allah sehingga nepikeun kekayaan Allah ngangkat kana pangkat nabi jeung rasul akhir zaman. Mangka kekayaan cek Gusti Allah Muhammad memang basariah sifatna tapi beda jeung basariah nu sejenna. Entong hari janing
kamuliaan anu dibikin ku Allah ka Kangjeng Rasul dalah kaayaan anu mana setiap perkara nu kaluar min maidati Rasulillah tina lebet pada harana Kangjeng Rasul itu beda jeung anu kaluar tina lebet pada harana urang. Nah itu Abtala ahul arba nu mana kaayaan abtala ahul arba teh kotoran Rasul mah langsung diisep ku tanah. Gini ngenan kantos aya sejarah hikayat Siti Barkah itu ngenan nu kantos ngaeueut si kahampangan Rasul itu sanes dina hati Kangjeng Rasul jorok tapi Kangjeng Rasul bade masihan kamuliaan ka hiji awewe nu mana supaya itu tos rencana Allah ti azali kalian panharewos na malaikat Jibril sabab Rasul mah moal migawe hiji perkara lamun teu ditugas ku Gusti Allah moal migawe hiji perkara lamun teu ditugaran ku Allah itu kaayaan Rasul kahampangan dina pispot terus pispot tadi simpen bualannya Rasul biasana ge parah sabab ditah ku malaikat Jibril teuleun didinya Muhammad sabab engke bakal aya nu minum gitu itu kaayaan disimpan tukangnya Rasul di payunan bumi na katingalieun ku Siti Barkah. Siti Barkah itu Rasul pasti nuna cai kahampanganana. Hayangnya cai kahampangan Rasul seperti kumaha. Itu dicanak dikocak-kocak. Oh ayaan. Karena ku Siti Barkah ngaliwat ka pipir. Dieueut ku Siti Barkah. Wah, dieueut dugikeun ka seet simpan deui. Pas ku Rasul kaluar Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul bade dibuang ceritana. Pas diangkatkan pas teu aya katingali Siti Barkah nuju ngageboy mangkat cek Kangjeng Rasul ieu teh ka mana ngangkat ningali Siti Barkah pasti ku Siti Barkah naon sabab tos diharewosan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Rasul Barkah tah angrek Siti Barkah hadir Siti Barkah nyampeurkeun si kahampangan kami ka mana cek Siti Barkah teu aya nu terangan Gusti sabab ku kami tos dibuang ka mana anjeun ngabuangna moal aya nu apaleun terkecuali Gusti Allah sareng Kangjeng Rasul. Tong sok itu bahkan maneh jujur we dikamanakeun bicina moal aya nu apaleun terkecuali Allah sareng Kangjeng Rasul. Dikamanakeun eta teh tajahul teh Kangjeng Rasul teh padahal geus apal. Yen eta teh dieueut ku Siti Barkah. Pas kaayaan katilu kalianana ku kami dibuang Gusti ka dieu tanah buangna. Diinum ku maneh sumuhun cik Rasul saumur-umur kuring can pernah minum cai kompol sorangan mun cara urang bahasana hayang nanyakeun kawas kumaha cai kahampangan kami pok teh cek Siti Barkah atyabun min rihil miski cai kahampangan Gusti mah leuwih sungit tibatan minyak misik leuwih amis di batang madu itu cai kahampangan Rasul diraosan Gusti Barkah kumaha kaayaan cek Kangjeng Rasul bagja anjeun fauzan fil akhirah anjeun bakal menang kabagjaan di alam akhirat sabab kaayaan darah daging anjeun kacampuran dari kahampangan kami haram anjeun asup ka neraka lamun saya aya sigana teh digram lamun ayeuna katakan itu sembarangan Kangjeng Rasul kahampangan diintip ku Siti Aisyah tong hargani kahampanganana Kangjeng Rasul mah kotoranana langsung diisap ku tanah moal aya gunuk-gunuk kotoran Kangjeng Rasul sabab ti kitu Kangjeng Rasul mah beda jeung urang dina hati sok sanajan Kangjeng Rasul manusia tapi Rasul nguping kana panggerukna malaikat anu ngageneng panon poe dibijilkeun ku Allah nu Maha Kawasa dina setiap poe. Ku Rasul mah kasupingin eta gorowna malaikat. Mata Kangjeng Rasul ngabejakeun ka sakabeh sahabat di Jazirah Arab. Cek Kangjeng Rasul nu mana kaayaan cariosan Kangjeng Rasul kapungkeun ku pirang-pirang sahabat dina sapalihna Syekh Imam Abi Darda gitu. Nu mana kaayaan cek sahabat nyatana Syekh Imam Abi Darda Rasul nguping langsung nu mana kaayaan Kangjeng Rasul ngariwayatkeun ka sadayana yen malaikat anu dua eta ngagerukna teh kieu ayyuhan nas hei pirang-pirang manusia tapi setiap poe ngageruk terus eta
kurang teu kadenge naon sabab poek ceuli urang mah nya lamun kira-kira ceuli urang dibuka hijab ku Allah Maha Kawasa ka harti ku akal ngadenge kana goro kana malaikat ka harti lamun dibuka hijab ku Allah Maha Kawasa ka harti ngadenge kana gorowokan malaikat ngantong hari gani ngadenge gorowokan malaikat ngadenge gorowokan jeritan orang kubur nu keur disiksa geus henteu lamun kadenge bae jeritan orang kubur nu keur disiksa totos langsung ceuli urang moal kuateun saking kutarik-tarikna beda jeung gorowokan malaikat lembut yunadiani ayyuhannas cek malaikat hei pirang-pirang manusia halumu ila rabbikum cobalah anjeun ngadeukeutkeun diri ka pangeran anjeun nah ngadeukeutkeun diri ka pangeran anjeun ku jalanan bisodaqatin ku jalan sedekah ku jalan infak berarti kaayaan thariqah jalan taqarrub ka Gusti Allah teh seueur tina sapa di jalan taqarrub ka Gusti Allah nyodakohkeun harta nu dipikaboga bahasana nu dipikaboga dina harti amanah titipan ti Gusti Allah bisi cek urang teh manya cenah dipikaboga pan urang malah haula wala quwata urang mah teu bogana naon kabeh ge nu Gusti Allah gitu kan nah bisi kitu ieu mah bahasana bahasa syariat lah nya bahasa syariat bahasa hakikat mah nya teu kudu diomongkeun lah dina hate da memang lagi urang teu bogana naon kabeh ge anu Gusti Allah maka kan urang henteu aku angak lah nya dan istighnan ku lapad la haula wala quwata ieu mah bahasa syariat mah eta nu saha nu urang gitu kan eta nu saha nu urang ieu nu saha nu urang itu bahasa syariat hakikat nekatkeun yen urang teu boga nanaon itu mah geus teu kudu diomongkeun geus teu kudu digamblangkeun lah dina hate we geus da bahasa syariat mah sok tong moal bahasa syariat mah sok tong moal kunaon maneh tadi mah geuninganan siga mancetan hulu dibuat teu kuat kubaran atuh ngus kuku kunaon bodrek teu cager ah nah tong moal pan emang bodrek nu ngabogaan cager lain saya coba cek hate Gusti Allah cek nu ngabejaan coba atuh ku parame lah kowe nginum parame nu bener itu nya cobaan ku parame lah nginum parame petanyaan cager kumaha ieu teh ih bener ku parame mah euy nah itu bahasa syariat mah tong moal komo sok aya nu leuwih tong moal untung kabawa ke rumah sakit teu kabawa ke rumah sakit pae nah itu bahasa syariat cik bahasa hakikat dina hate nekatkeun ke rumah sakit nu boga pae ulah disebut musyrik nu ngomong kitu kade bisa disebut musyrik satu tong ngomong kitu cenah nya encan musyrik encan da urang oge sakatung osok ngomong kitu hei coba buru sampai bawa kabidan eta geus ngampreh kitu sukuna buru bawa kabidan nu ngajuru ninganan itu duh untung kaburu kabawa kabidan lamun teu kaburu mah jigan teh beak di nyawa-nyawana nah itu bahasa syariat hakikat mah tetep nekatkeun anu boga maot mah lain rumah sakit tapi na Gusti Allah gitu itulah kaayaan bahasa syariat eta teh golongan iman takdiri kawas urang omongan teh perlu diolah demikian gitu cek Imam Asy'ari Maturidiyah itu pada bahasa kenana upami kaya Imam Asy'ari Maturidiyah mah komo pisan Asy'ari mah komo pisan entong maka dihukuman musyrik sekalipun kaya jelema togmol ngomongna tong maka dihukuman musyrik untung kabawa ka rumah sakit tong maka dihukuman musyrik nah sabab dedetkeun heula cenah eta bahasa lamun didedetkeun eta bahasa geuning mana ngomong kitu emang rumah sakit nu boga maot ih sia mah lain dheweke nekadkeun Allah nu boga maot mah ngan ieu mah syariat dohirna kaburu kabawa ka rumah sakit oh biasa gitu eta ngan lamun kaayaan dipanjang-panjang kumaha ayeuna alhamdulillah
syariat kacana ka rumah sakit, hakikat Allah nu maha awas. Wabillahi taufik siga muludan. Maka kan orang masuk singkat ngomong teh gitu. Itu bahasa syariat. Ngaranna. Nah, itu keayaan bahasa syariat. Maka kan sok aya kieu jelema teh nya. Duh, untung aya amang. Ih, ulah kitu cenah nyarios teh. Haram keur amang. Saya gitu nya. Cekan teh untung aya amang, untuk aya amang nyeri cangkeh teh teh. Untungnya aya amang. Ih, cekan yang kitu cenah teh. Haram cenah nyarios. Nah, dengan ih, amang mah biasa naon cenah Allah. Coba dan nyamuk deh kulit. Nah, itu kita ditok moal teh nya. Ngan di Bandungan. Tah, cenah di bumi amangan di ditu. Aya Hidung